Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sinareng syukur urang panjatkeun kahadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparin rahmat, taufik sareng hidayah ka urang sadaya. Sahingga urang tiasa kempel di ieu tempat dina kaayaan sehat walafiat. Sholawat sareng salam mugi salawasna dilimpahkeun ka junjunan urang sadaya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kaluargana, sahabatna, dugi ka urang sadaya salaku umatna anu mugi salawasna istiqomah dina ngalaksanakeun sunah-sunahna. Hadirin anu dipihormat, dina poe anu pinuh ku kabagjaan ieu urang sadaya kempel dina raraga mieling sareng ngarayakeun Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minangka wujud rasa cinta urang ka Rasulullah oge pikeun ningkatkeun iman sareng takwa ka Allah Subhanahu wa taala. Mugia ku ayana ieu acara urang sadaya tiasa nyokot hikmah, nambahan pangawaruh serta leuwih ngedekatkan diri ke Allah Subhanahu wa taala. Salajengna abdi salaku pamirsa acara bade ngawitan huruntuyan acara dina poe ieu